Sampurasun dulur sadayana tepangkeun simkuring paujan Restu Budiansah kelas 10 temo 3. Nepangkeun nami abdi Jerry di kelas 10 temo 3. Tepangkeun simkuring Muhammad Al-Farizi di kelas 10 temo 3. Simkuring Abdul Aziz Nurul Fahmi di kelas X temo 3. Simkuring Aditya Nugroho. Dulur sadayana tangtu geus apal unggal tanggal 2 hiji Februari. Sok dipieling minangka poe basa Indung internasional. Simkuring sejak ngaturkeun Wilujeng ngarah-rah poe basa Indung internasional. Mugia bahasa Indung tuluy lanjut. Sangkan miara basa Sunda komo dina zaman nu sakitu majuna. Kudu ngajenak pisan basa Sunda salaku basa resmi kedua satu tes bahasa Indonesia ameh henteu tumpur-tumpur. kalian tieta simkuring kumajak ka urang Sunda sakumna. Hayu urang gunakeun basa Sunda. Di mana wae iraha wae wilujeng. Urip Sunda. Urip Sunda. Hurip Sunda.